ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10 Allahumma ajirni minan nar 7 Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai kabelah ditulah maca tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 pan cenah kiai mah tilok akur sih ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaing bae sia mah 33 aku lagi pernah nanyakan ke abah kenapa itu maca eta jadi kieu cek kan urang mah boga santri geus urang wiridan dikurangan ngajar oh gitu subhanallah 10 bae 11 atuh aya henteu mah panjang kan henteu rek ngaji mah sia mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui kabelah itu mah 5 bae lah kiai 10 urang cenah ta'adub goreng adab atuh kiai na 10 urangna 10 mah nurutan sidina Ali burunganna teh tetep di imam mah eueuh gawe urang teh teu naon 33 minimalna 10 tuh kan terus baca yuk laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim 3 kali ieu teh rahasiana panjang umur ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur cek aki-aki umur 80 maling mah mal zakira ieu geus berkat aing zakira siapa belon ibadah tuh daju masih dipanjangkan umur incu paeh deui cekeun aing mah masih keneh aya keneh bae beak anak beak incu beak aing ningkat ku 95 gara-gara baca laqad ja'akum panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkan umur hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca laqad ja'akum kabelah ditu nama dicoba kurang laqad ja'akum teh 3 kali ulah napas laqad ja'akum rasulun nah lamun masih kene kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat masih kene panjang umur nah lamun urang sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu tereh beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula teh Abah Haji Damyati abah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat kula bin Ki Haji Damyati bin Ki Romli bin Khairun nya nama teh lamun aya jelema non gitu ngaranna Muria sangarana ulah ditinggalkan ya asal geus kitu bae geus karumpul kabeh anak itu bener bae eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali 2 kali ka 3 kali geus teu kuat geus ulah ditinggalkan eta heru eta beneran ieu mah tapi lamun 3 kali masih lancar kene insyaallah sih cager deui cekeun teh insyaallah cager ini bener eta Abah Haji Khairun laqad ja'akum kula ge osok takut tadi dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti kitu bela boleh tinggalkan panjang umur tapi osok kebeneran bener kieu cenah jelemana bisa kaya sih ya ngobrol mah tapi cek hati teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh tetep we
sudah ditaringgalkan benar sampai kaduana tuh entah kaya nujiran ulama teh cai ka kiai cek asal cek kiai ulah ditinggalkeun geus lah ulah antepkeun lah cek teh ieu mah lamun jadi urang encan jadi mah ulah wakah urangna geus tadalna laqad ja'akum rasulun teres ieu mah ya busiana eungap ulah sok sok-sokan leulanan wiridkeun ku sorangan we leulanan wiridkeun ku sorangan ulah wakajang tatangga-tatangga cobaan nu menta nu naon nu menta nu naon coba asana isukan ya emang aing teu kuat laqad ja'akum ya ulah ya namun geus kataekan sering dibaca ku urang tek hadiahan abah hadiahan ke Herun tek osok kejadian padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun lah bener aya nu geus kritis di rumah sakit kieu badi ICU laqad ja'akumna lancar kene panjang umur insyaallah nu paehan nu ngocai hiji baca ya guys cerita ibadah baik cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik teh subuh isuk lah jeung sore memeh maghrib atau atas maghrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang urang ya Allah ilmu ye lain nalagaan ye ilmu ye kanyawan saya nyandung kan jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana biha kadiban pohara eta mah maksudnya dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokoknya boga maksud maca eta geus hasil deh pokoknya ya Allah sakitu doang teh isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki Zaini ka Abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengke mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diteruskeun wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki Zaini tah ka Abah doyong ya Abah sok diwiridkeun bae teh ku Abah doyong Abah agrat eta wasiat ka Abah dibaca bae terus ku Abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engkena bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan nu biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar sekarang 3 balik ta salat masyaallah
aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil tilu balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh ieu kitu usahana proyek begitu proyekna gagal cerik kan ka Abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid bae ku nya teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh masalah cak Abah leuwih mangan tilu bae heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid ku nya bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu maca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da Abah bagus-bagus cak Abah teh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nya na teh ya kitu ragrag untung ka laut untung ka laut deui ragrag da bugu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut tak nya na kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon eueuh untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh baca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragam atuh sia mah geus ragag deui ti jebur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongengna bagat wa fi nawadiril usul an burida da gol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna tekafian majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian naon 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapeting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masalati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai non gitu ngaranna cukup terakhirkan sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim dah